qadiyal hajat Allahumma ya qadi. Mantap azan sababaraha macem. Artina sababaraha macem teh kuari dimodif azan teh dielak-eluk eta teh makruh. Ya makruh nu bagus mah eta teh wa ayatarasala lurus bae azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kan serem. Aslina kok gitu aslina tah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asa nu di sawah ge mau dikak pula naon brak. Ibarat geus lepasin ka aslianana ieu. Lepasin ka aslianana kos kieu jadi digerokeun ge cara ricing bae. Digerokeun cara ricing bae. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aing gantakeun asli sia mah kumaha sih. Asyhadu an la Muhammadar Rasulullah. Asa nu naik sepeda geureun. Aing ada geus ora jinta naon cenah ieu. Aslina kos kitu bae. Eta nu hebat mangan nu aya tatarabat nu bagus sorakna. Pernah aya sahabat adzan. Dipayungan Kangjeng Nabi ki Bilal eueuh, pas ashar adzan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kangjeng Nabi stop. Kade Kangjeng. Iblis. Yuk. Temenang tanya na adzan. Bilal, ayo Bilal. Mana Bilal? Bilal saya meureun uzur. Sanu sorana kencang. Ayo kalian tinggi Bilal. Kade maju. Coba. Maju ta eta. Ieu pancak Kangjeng Nabi teh adzan teh ngabejaan jelema. Taju kuari salatna adzanna di mushola. Allahu Akbar. Tatangga ge teh kade gina eta hitam geret naon cek. Jadi nu kencang suarana jeung nu bagus, jeung nu lurus bae. Nah ieu kuari maka sikah adzan teh eta makruh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Eta adzan sikah eta teh makruh. Urang mah pan eta nu dipake eta. Ya alam sholat. Bagus. Hayya 'alal shalah. Bagus mah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal shalah. Bilal dari ditakon kita aya sahabat anu bagus suarana ngan di kitu di arele-arelein kita bahkan ayain kita takyat disebutna teh bagus suarana haita. Hayya 'alal shalah. Kangjeng Nabi, ada gair muslim itu bagus. Itu bagus. Taksiat malah mah Haji Bangun di sedih-sedih teh kos kitu kos Muammar nu azan eta makruh. Aya atar wa aya tarsal lempeng. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal shalah.
masyaallah ieu urang geus leupas lantaran loba kori aju dimusabakokeun azan tingkat desa kecamatan kabupaten nasional datang ke internasional nah rada deureuh teh kuari di Mekah teu pati loba Allahu akbar Allahu akbar seperti loba Allahu akbar Allahu akbar hayya 'alas shalah ulah kalau baru nakrenik hayya 'alas shalah jadi kabehan ge oh ya salat hai as-salatu khairum minan naum eta mah beunang ti dilalas iyalah dalil bahwa azan teh aya dina nasna ngan diawali nama ku ngimpi begitu subuh-subuh Sayyidina Umar datang ke Kanjeng Nabi aya naon Umar rek laporannya geus kajawab ku Kanjeng Nabi mimpi mana akur jeung mimpi Abdullah bin Can ngomong Sayyidina Umar Sayyidina Umar can ngomong ngan maneh lambat lapor Umar. Tadi nate sekarang mau ngaganggu. Ada masalah. Mimpi anjeun hak. Sarua jeung mimpi Abdullah bin Zaid. Isuk-isuk Sayyidina Abu Bakar datang. Di laporannya. Sayyidina Abu Bakar teh geus kumaha Gusti Rasul geus apal sapunten kula mendekat jakeun bawa lagi mimpi sarua teh. Jadi diputus ku Kanjeng Nabi bahwa kuari beh salat eta lain as-salatu jami'ah tapi make azan. Geus kuari ulah sok make as-salatu jami'ah. Eta mah geus tinggalin sama baheula di Mekah as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah eta keur di Mekah kuari mah geus di Madinah geus ditetepkeun ku Kanjeng Nabi azan. Hiji suara na anu bagus nu azan teh lantaran ngagerokeun jelema ulah nu heumpeng ulah nu leutik suarana teu kadenge ku tatangga-tatangga acan atur gerokeun saha reungit gerokeun jelema apa dieu mah tuh oke anu panjang bae ulah make lunak renik mah tuh satekos kitu masyaallah itulah azan. Nah, orang-orang musyrik, orang-orang kafir ketika sahabat-sahabat adzan. Sahabat adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Pas. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aya nu ngomong kieu nya orang-orang Yahudi nu ngomong kamu lakum salu la salu Yahudi mah begitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya sahabat hararudang kabeh asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sahabat kala hararudang menuju masjid kabeh Yahudi neurekeun bae Yahudi ya sahabat ku adzan bae ge kumaha gitu kana nyana ngomong kamu lamun haruda tapi ulah huda jadi ngabandingan itu ngabandingan Ki Bilal teh asyhadu anna Muhammadar Rasulullah langsung sahabat berangkat ke masjid Yahudi ge sarua kamu huda la huda Sallu la sallu. Kari itu ka sahabat eta Yahudi teh ngejek perhatikan azan. Ngejek perhatikan salat. Mantap, turunlah ayat. Wa idza nadaitum ila sholati ittakhadhuha huzwan wa la'iba. Bahkan ke sakawal mah kafir-kafir jeung munafik teh di mana ngadenge kana azan nya nada qalu ala nabi asuka kangjeng nabi wa qalu
Nyana nyarita ke Kanjeng Nabi Muhammad ya Muhammadul laqad tada'ta syai'an lam yusma bimithlihi bima madha min qablika minal ummah. Muhammad. Heran kasih aya sia sok jijieun bae. Segala azan segala naon eta azan teh pernah kadenge ti baheula mah umat-umat nu pada heula. Kunaon ke azan segala. Bener mana ngaku nabi, mun mana ngaku nabi, berarti mana sulaya jeung nabi-nabi nu teu lah. Jangan nabi-nabi nu teu lah, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Terus karituna aing ge nyaho. Eta teh tiom make azan, atuh sia mun ngaku nabi mah katuturkeun tuh nabi nu baheula tiok make azan sok nyieun bae kuyang aing mah sia. Eta Yahudi bapak sekarang itu masyaallah. Iya atuh naon atau pan nabi-nabi nu barada teh harare hebat. Nya teh make ada lah sia make ada. Eta pamin ayeuna sia. Di mana? Mana eta beda diceritan kos itu persis. Biasa sia hal kieu kos ontak bae sama kos itu sebulan. Ngejek teh kos itu teh ngejek tah. Ngejek. Tah ieu teh keur nyaritakeun ngejek kana azan. Tahu jore-jorena suara tapi suara nu sok didengungkeun ari rek salat. Jore kami teh kuing makadengen eta mah wah jeung suara sapi. Sarua jeung suara onta. Onta aya suara itu mah sapi, nu kos karari itu mah deuk salat make azan, deuk salat make azan jore kuing makadengen. Ulah sok make kos kitu jangan nabi nu baheula jangan teh sia mun ngaku nabi. Tuturkeun nabi nu baheula. Jatilok azan nabi nu baheula mah. Diomong gitu tak kan yang nabi ku Yahudi dinasihatan. Zaman fa'anzalallahu Allah nurunkeun ayat wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Wa dainu pang bagusna ucapanna kecuali ucapan nu ngajak ka Allah Subhanahu wa taala. Turun deui ayat wa idza nadaitum ila sholati takhadhuha huzwa wa la'iba. Eta jelema-jelema nu ngejek kana azan. Jelema nu ngageugeuykeun jeung ngejek kana salat ulah sok dijadikeun pamimpi. Wah, ya Allah, ya Rabbi. Itulah. Ia adalah sejarah azan, jadi hasil mimpi. Dan ngerti mimpi, ari aslina di Bukhari mah panjang malah mah. Ngan ieu mah keur carita sakitu ge, geus luar biasa. Lantaran tapi dina pacekcok azan teh dimusyawarahkeun ku Kangjeng Nabi jeung para sahabat. Cek para sahabat teruskeun bae anu di Mekah salat jamiah. Cek sahabat tu lain lah ulah maningan make keleneng bae asal salat urang neng teng eta bae cenah. Cek sahabat tu teh ulah make eta maningan make tongtrong bae. Make tongtrong bae tongtrong. Tah eta berarti salat tos kitu. Dibahas ku para sahabat. Kan urang ari salat jamiah mata malalakon di Mekah sedengkeun ku ari perubahan di Mekah ka Madinah teh kapan drastis geus atuh ngajakan salat ge kudu berubah ulah lah tah eta mah salat jamiah mah bejakeun ka Kangjeng Rasul. Berkadua aya teh kelenteng panta mah sok dipake ku Nasrani tah mah kos kitu mah aya gereja-gereja kelenteng maknya urang akur jeung nyana eta teh tongtrong teh sok dipake ku Yahudi. Mantak ulah, mantak cekan jeung abek tungguan heula. Petingna langsung mimpi Abdullah bin Zaid, Sidina Umar bin Khattab, Sidina Abu Bakar Siddiq, ialah azan. Mantak dijadikeunlah ku ari memeh salat azan kudu geus asup kana waktu kakarakan. Ulah setengah 12 azan. Ulah kudu geus waktu salat karak azan. Jadi di mana geus asup waktu maka mulailah azan. Geus azan teh ternyata ayat nasna mantak wa fi hadil ayat dalilun ala subutil azan binasil kitab la bil manami wahda. Jadi berarti ayat nuduhkeun ya jadi dalil kana tetepna azan make Al-Qur'anul Karim nasnarana lain ku ngimpi sahabat kumpul bareng dina Al-Qur'an ge ayat ieu lah dalil azan. Lamun dibongkar ku ahli usul fikih mah ieu mah lain bahasa nita, ieu mah bahasa carita, geus carita mah teu bisa jadi syara. La dalila fil ayat ala masruhiyatil azan
terjadi dalil dina ayat kana nitah azan disyaratkeun azan ya nahu golau wa izana daitum lantaran Gusti Allah nyaritakeun dina Al-Qur'an wa izana daitum walam yaqul teu kieu ya Al-Qur'an teh nadu wala sabilil amri maka sabilil amri nadu grokeun kumarana kabeh eta karep parentah amr al-amru idza utliqa yansarifu lil wujub ilama dalil ieu mah henteu make amr bahasana di dieu make syartiyah wa inna ma hadhihi jumlatun syartiyah dalat ala sabqil masru'iyah la ala insya'iha bisyarti islamun diasupkeun ka dalil usul fikih ieu adalah ngan sakadar carita azan lain nita azan geus nita azan mah tetep instruksi Kangjeng Nabi hasil daripada mimpi sahabat anu tilu tadi dengan ieu menyaritakeun bahwa azan teh aya disyaratkeun lain nitah azan. Disabeli tahu. Disabeli. Disabeli tak nu teu ngaji mah oh jaman teh mantep. Minta kiai ngatungkul we. Oh iya. Betul. Tanya kudu dipikir. Ya kurang betul. Korona betul lah pokona lah. Jadi beda ngepot hukum teh lantaran di dia mah make jumlah syartiyah nuduhkeun kana sabqil masru'iyah berarti geus disarankeun ana melalui mimpi la ala insya disarti teu bisa ngaayakeun azan mun ada ku syarat ieu bahasa teu dijadikeun bahasa nitah adat ieu mah ngan sakadak nyaritakeun azan ngan nyaritakeun azan berarti aya azan teh intina azan hasil daripada mimpi diperkuatlah ku ayat ieu wa idza nadaitum ila shalah taqadu tinggal praktek azan hiji kudu geus di jero waktu nomor kadua kudu ditarsil bae ulah ditate oge suarana nu kenceng jeung nu bagus hukumna mun mazhab Maliki jeung mazhab Hanafi azan teh jadi wajib mun teu azan salat kudu diadah deui sanajan sorangan encan azan teu jadi diadah deui ni kudu bae mazhab Hanafi jeung mazhab Maliki mah urang salat berazan sanajan sorangan Allahu akbar Allah lain komat bae lain azan ieu mah azan Allahu akbar kanyawan berarti mun subuh suga keluarga kanyawan apa sih budak kodo tah azan tah kadang ngek lain ngan nu bagus sama nu komat teh nu azan namun anu komat lain nu azan makruh jadi mana nu azan etalah nu komat kayak sahabat azan begitu nu komat nu sajen ditepak ku Kangjeng Nabi ai tadin sanu azan pulan deui kecuali kayak uzur lamun eueuh uzur mah mana nu azan etalah nu komat jadi diborong nyana nu azan nyana nu komat ulah beda-beda Zaid azan Umar komat ulah kitu nya nu azan eta nu komat Bimazhab Syafi'i mah azan jangan sakadar sunah muakkadah hungkul geus lamun teu azan teu sampurna hanya menuju kesempurnaan hungkul lamun teu azan ge jadi bae teu kudu ada salatna teu azan ge maka di mazhab Syafi'i mah sorangan teu kudu azan qomat bae cukup urang salat zuhur sorangan bae teu kudu azan auk-aukan qomat bae Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatus shalah Allahu akbar la ilaha illallah salat lobaan duaan sorangan qomat mah kudu bae sunah. Nah, ditanyakeun pan kiai jeung salat aya lobaan naon aya batu atau duaan aya nu sajeuna sorangan. Kadeuleuh kumaha sia sorangan ge itu kan jin ngamakmum ka sia. Oh jin mantap ke sia ada salat di penting sorangan bae awas ya. Awas besi kedang urang salat isya sorangan bae di masjid. Awas asa haye di urang qomat
Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, qad qamatus shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Salat orang-orangan ya. Aya pan di tukang jin. Mamun nyana dehem. Dikurang saha eta nu dehemnya. Salat sholli fardhu 'Aisyah ya barakat. Lillahi ta'ala. Nu bagus mah jadi mansopena imaman. Tekadkeun bahwa di tukang teh berjamaah. Imaman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Ya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salat awal kedua. Obat katilu orang teh beres. Cak gitu kok kieu salat teh. Ditarik ku jin. Diseret di keluarga. Loba eta nu konflik karena sing ade. Diseret ku jin. Entar sing ade soal sorangan teh. Antara jin leulekeun lah. Jin leulekeun wah teu beres salat. Bisa muparokoh jin di tukang. Teu beres cenah menang aja ya. Eta sunah bae komat. Ieulah azan. Geus urang kuari nyaho kasakalana azan hiji. Ye nyaritakeun masalah kabingungan lain bingung hayang boga pangundang khusus pikeun salat. Ternyata ye hasil mimpi adalah adzan pasti terapkeun di subuh ye ditambahan ku si Bilal make as-salatu khairum minan naum. Datanglah kuari ka urang. Alhamdulillah kegunaan azan. Iji dek sholat geus puguh sunah nomor kedua di mana orok lahir ka dunia. Orok lahir ka dunia nu katuhu adanan ku bapa namun aya bapa namun bisa mun eueuh ku sahabat nu kenca komatan. Maksudna supaya nu pangheulana kadenge kunyana undangan sholat azan ngaranna abeh begitu gede nyana teu kudu hese deui engke sholatna lantaran pertama nu kadenge kunyana azan. Segera ngatak bapana nungguan mun pamajikanna keur ngaheujeun. Keur ngaheujeun maka mana? Tungguan kita lain. Yes, langsung azanan. Allahu akbar, Allahu akbar. Beres, kenca. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, beres sampai selesai. Kedua, katilu nalika maot dikasupkeun ka jero kubur azanan sarua bae ngan ulah qomat lantaran eueuh salat pan di jerona. Tu beda. Ya, geus azan anu endek asup ka jero kubur disarupakeun kana azan nu kakara kaluar tina rahim ibuna. Ngan antara musabah jeung musababe kudu aya wajah parpuna. Wajah parku teh wajah beda. Bedana ari kakara kaluar ti rahim make komat, lu asup ka jero kubur mah ulah make komat. Sakitu. Tuh, mantak urang lamun nguburkeun anu palalinter mah ulah make komat. Aya sok ustad make komat teh ulah digegerekeun besi batal jadi ustadna. Dabkeun diizinin ke betoel. Mama ngajina di mana? Coba tanyakeun ka kiai. Gitu eta sih aing ngasupkeun naik ulah aju ditegor abong-abong urang geus bisa teh. Hei, jangan pakai komat tuh. Waduh, asunya lagi marah mempertahankeun marah banana. Itu nama ribut teh ulah kitu antepkeun bae lah. Antepkeun ongkos kula pernah nguburkeun di daerah lobaan biasa. Barang kitu aya kiai, cak kiai teh cek nanya ka kula kiai di mana ya mayit kudu di dieu bae dihareup lantaran belah ditu aya pager kawat. Belah kidul teh pager kawat di dieu bae dihareup cek kula teh ye. Aya kiai nu datang. Tetep di ditu bae di pager, di ditu bae belah ditu. Kula mah mundur bae sabodo nyana. Dat bae tetep ditu. Digulusurkeun cara Kangjeng Nabi cenah kieu kada lamun nguburkeun teh di ditu ka dieu. Ulah nanti cing bae cak anu kuburkeun teh atuh kubageun kieu kieu atuh kunaon ditarik ya Allah nu daek muka pagar pan jakawapan mangkaning takal kadongdong gede atuh kiai pan nyabut hakan ku sia. Ya sia kiai kolot teh kos kitu tah puguh mah mempertahankeun udeng-udeng ka jeung kumaha ge kula seuri we. Ayo sia eta teu kacabut punyana. Teu kacabut kawat eta tuh tetep cing kudu di dieu bae. Bongkar. Aya tah didinya setengah jawara kiai atuh hese-hese amat atuh dihareup ae lah. Kudu ngabongkar pagar kadalan teh kudu magerkeun deui. Kiai daek magerkeun deui.
Cicing banyak naga jarep tah kadena gaya usah menang aing. Aing seri we dinyahakan ku sia lah. Untung nama urang pahakan-hakan we. Lain kubur di dinya teh aya pagar kakmun kitu mah, ulah kitu. Nu mandek nanya, "Kiai kunaon mun teu mandek di dieu?" Itu aya pagar kawat banyak kudu dia teh. Oh, heueuh atuh mandek naon bos kitu. Ieu mah kulantaran nya hayam hebat, lantaran kolotnya na asap pakai pegawai jajan. Oh, betul sia. Malah masih anu nyaput, sia nu ngupurkeun, sia nu azan. Oh, aing mah atuh tenang merdeka aing mah. Saya hayang kalem teh kos kitu. Ngan geus pakat bantuan atuh aing geus cenah ieu. Oh, nu ngabantuan deui tolol teh masyarakat. Kampak cenah kampak ngan aya teh jelema nu tah mantek jawarat ya. Bagus tah kos kitu. Datang ka dinya. Samping lagi geus ka dieu kun kacang kengkeun. Kiai, hese amat atuh di dieu bae. Hai ieu sunah-sunah ge pa dieu waduh. Engke kudu diterapkeun deui kiai da mager. Cicing we nya na. Jadi dia jaga ya, kos gitu bae tapi utama doa. Iya kalau mun aya nu ngamburkeun azan, hantepkeun berarti nya teu ngaji jamul jawame. Jadi teu ngaji tasbih nya teh ya. Nah ieu wajah parkuna ulah ngasupkeun ka jero kubur mah ulah make qomat azan bae lantaran bedana hari orok masjid terus ngalaksanakeun salat ai di jero kuburan mah teu masuk azan. Begitu diasup ka dieu uluna ka jero kubur mulai azan. Mulai azan pas ke tampak sup ka jero kubur mulai azan. Allahu akbar terus bari digolotorkeun ka handap terus datang ka jero selesai ulah geus dihandap teu naon teh nama utama nama begitu huluna asup ka jero kubur. Kakarak azan ya Allahu akbar abeh pas nyana asup ngadenge suara azan. Langsung teger hatena. Mulai asup ka jero kubur nyana deuk pisah di alam dunia ieu. Ielah ngaranna kiamat. Mulai yaumil akhir teh amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi wal yaumil akhir wa bil qadari khairi wa yaumil akhir teh mimitina adalah kubur asup ka jero kubur eta geus yaumil akhir. Yaumil akhir teh poe akhirnya na geus moal manggihan Sabtu deui moal gajihan deui geus. Heuh geus yaumil akhir geus. Moal aya geus mantap. Begitu asup kadinya azan. Tanggelan nyulkannya kadenge ketika asup ke jero yaumil akhir azan. Tapi tenang di jero hate, di jero kuburan. Tuh kitu ulah aju riweuh asup ke jero kubur teh suara ieu suara itu suara pan urang ku azan mah cari sing kabeh. Begitu asup ke jero kubur azan kabeh cari sing moal ngobrol mah naon. Allahu akbar jadinya asup tenang. Lamun diasupkeun anu eta pabeulit tah eta kakarak geus aya geus di jero kakarak ada bagus kurang doang. Nu bagus mah ketika asup tek urang cari sing azan. Allahu akbar. Mana deui deuk paberangkatan urang azan heula sunah. Dekat Surabaya urang sunah azan. Deuk ke Bandung urang sunah azan heula di Lawang. Allahu akbar. Urang mah ka Mekah doang kan azan. Padahal asalik musafir sama ralah sunah azan. Mana deui? Di mana-mana aya orai di imah urang, aya orai hideung eta sunah di azanan heula. Ulah waka dipek-prekan bae azan heula. Aya orai ngaringko atau orai lelumpangan di bilik atau aya orai di mana bae azanan heula mun warna hideung. Allahu akbar sampai selesai teu kudu qomat. Jumal mal tolak pan orai mah. Teu kudu azan bae. Engke nya cicing we atawa kahandap ngagepluk mun gagal ngagedepluk nah ieu arep petinggalkeun ku urang teh mun aya bae parancahan ku urang wahai orai maneh teh ieu cicing lain di tempat maneh ieu mah tempat kula sekeluarga di dieu atuh kadatangan ku maneh di dieu teh ieu teh jadi gangguan ku ayeuna sakitu mun maneh orai asli silahkan cicing di dieu heula mun maneh lain orai asli mangga geula nyilih
tutupan atau antepkeun. Tutupan apa geus plak. Menang bangsa 5 menit buka mal aya mun jin. Malah mun ore asli garingku pepaya. Paehan, berarti sia lain ore jin ye, ore bener sia. Nah, paehan urang bener ore asli, lamun ore jin mah tetep bae. Ieu eueuh kajen ku kumaha. Atawa ngolosotnya na, nu kapanggih ku kula mah ngolosot. Orangna sok gede kieu sagede leungeun. Aya liang leutik mah urut kancing teh. Urut kancing baheula tah. Kancing kalau baheula teh anu make bor teh tah. Aya orangna sagede kieu hideung. Numbat cenah asup barinya mah kan heran urang. Kan orangna sagede kieu tapi asup ka liang tah. Oh berarti lain saorai-oraina. Begitulah orang. Tak biasa kangjeng Nabi izan nudiya lis salat di mana-mana di azanan salat adbaro setan kabur asal ngadenge suara azan setan kabur lahu dirotun pari tepirit-pirit hitut setan hitut lain hitut leutik hitut gede duruk eta hitut gede mana dut. Jadi di mana ngadenge suara adzan, setan harus kabur. Bayangin pokoknya mah. Datang ke mana? Hatta la yasma'al adzan. Sehingga nyana ngadenge suara adzan. Mun masih ngadenge kena suara adzan, mana kabur terus. Padahal kuari mah makanya make speaker. Jadi ayat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabur nyana ke pasar Kemis. Di pasar Kemis ada nu adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabur nyana ke pondok. Di pondok ada nu adzan. Ngan letik suarana aki-aki di pondok Allah. Nah, aing rada deres cenah di dieu mah teu pati hisian teuing aing. Pendeknya na, ieu mah ieu azanna ieu. Terus datang ka nyana teu ngadenge suara azan ka mana? Lumpat. Lumpat ke saya Kanjeng Nabi iza nu dia salat abar seton. Di mana-mana di azanan salat teh. Nah, setan kabur lahu duratun. Itu terpirit-pirit hatta la yasma'al azan. Sehingga teu ngadengkeun azan. Kakaraknya nang geus kadenge azan nyana. Waduh aing disiksa. Istirahat dengan rokok lisong. Aduh kemana? Eta-etan. Mendak lamun aya jelema ngadenge suara azan teu ka masjid lumpat eta setan. Berarti setan eta. Berarti kerjuruk setan tadinya. Karena azan. Allahu Akbar lumpat setan. Kemana yang ngilip? Aya. Tetangga masjid didinya keur nonton TV bae. Asup jana ka jero ka dieu. Sak. Pura. Jana teh aing nyeli bola lantaran aing ieu ngadenge suara azan. Kan tadi ka jero hate jelema keur nonton TV. Da di dieu bae aing nyeli dieu kepanasan aing. Jana teh ngadenge suara azan, jadi sia bae. Geus, ulah salat siang. Jadi we jeung aing di dieu nonton TV gedekeun TV-na awak. Gedekeun di naon eta? Oh, jogetnya. Oh, geus mantep terus didinya. Wah, jeung TV. Tarolol. Jadi berarti lamun di lembur, azan didengungkeun, kemudian setan lompat terbirit-birit, yakni embungin sholatnya nama ke tetangga nu teu daekeun ngadenge suara azan, teu daek datang ka masjid, eta adalah si anu ngomong setan deui. Aing mah ngajalanan doang. Itu berarti loba jatuh sama setan. Loba setan kabeh meureun. Tuh kitunya ialah azan dalil bahwa azan teh aya na ieu ulah ngajadikeun pamingpin ka jelema anu sok ngejek-ngejek kana azan ngejek-ngejek kana salat lantaran zalika bi annahum qaumul la yaqilun. Zalika taheta jelema nu sok ngajadikeun ejekan terhadap azan jeung salat eta mah bianahu sebab eta jelema nu kos kitu kaum layakilun kaum anu teu berakal anu sampurna yani akalna teu sampurna jadi lemah lamun sampurna akalna mah atuh nisayanya na ngadenge suara azan teh pasti nyamperkeun azan minimal merenung heula moal ngejek lantaran azan eta adalah panggilan di Gusti Allah. Kita menghadap ke Gusti Allah. Nah, maka jeung teu daek menghadap langit bumi katut esina ieu teh meunang nyiptakeun Allah. Wari Allah ngundang kita salat. Kunaon atuh jelema ciptaan Allah dipita salat teu daekeun salat.
ngadenge suara azan tedek nyamperkeun azan. Eta berarti jelema kurang akal. Mun akalna sampurna mah nyana sadar aing diciptakeun ku Gusti Allah. Ku ari Allah ngagerokeun aing atuh mantak naon aing ngadatangan panggilan Allah. Geus jelema eta sampurna ngaranna lantaran diciptakeun ku Allah. Allah ku ari manggil atuh ku ari urang datang ka panggilan eta. Berarti sampurna. Lamun aya jelema diciptakeun ku Gusti Allah, ku ari nyana teu daek datang ketika dipanggil ku Allah. Berarti otakna kurang sampurna. Kurang sampurna boro-boro ku Gusti Allah. Ieu aya urang boga bos, kemudian bos panggil urang nari ke bae. Cak bosnya tolol-tolol itu semudah. Dipanggil ku aing dibere ganjaran ieu. Teu daek datang ku bos bae digoblok-goblok atuh komo ku Allah ngan ngagoblok-goblokna Allah mah engke diasupkeun ka neraka sakitu doang. Sakitu doang lantaran bangkawara. Mantak di akhirat begitu dek dikanarakakeun ku naon abdi dikanarakakeun. Cek Gusti Allah teu siapan digerokeun ku aing bae lah teu ngajeding. Teu ngajeding teh bahasa mana eta teu ngajeding? Ya digerokeun ku aing teu ngajeding, teu ngadenge sia teh keukeuh bae. Keur ngabengkel keukeuh ngabengkelna, keur di pabrik keukeuh di pabrikna, keur di sawah keukeuh di sawahna, keur di warung keukeuh di warungna. Ke dahar keukeuh dahar pan sia digerokeun ku aing tina ka aing kulan teh. Anu mantak aing greget ka sia ketika di dunia ku aing digerokeun sia teu daek ka hareup ka aing. Maka ku aing geus bisa seheula make seuneu. Sabadoh iya kalau kan. Jadi salah urang digerokeun teh ngontak aing kurang kumaha ka sia, aing mere rezeki ka sia, tapi ketika ku aing digerokeun sia kunaon ngajauhan cek Gusti Allah teh. Ku aing kurang kumaha aing teh mere sehat ka sia, tapi ketika ku aing digerokeun sia ngajauhan. Aing kurang kumaha ka sia, nya mere sehat, nya mere rezeki, disarekeun ku aing, dikawinkeun ku aing. Tapi ketika ku aing digerokeun sia ngabalir bae ngajauhan ka aing greget ka sia, aing beberean kurang kumaha ka sia, tapi sia teu terima kasih. Nah ieu mah aing karunya ka sia, ku karunyana aing ka sia, ku aing diasupkeun ka neraka. Eta teh karunyana Allah eta. Berarti lamun urang ka neraka berarti dipake karunya ku. Mun make akal nu sampurna mah kitu tah. Mun make akal nu sampurna mah bayangkeun ku urang coba. Kurang kumaha aing cek Allah ka sia, dieuweuh diayakeun sia ku aing, sanggeus saya dirizkian sia ku aing, berarti ku aing sia diurus. Dileutik sia ku aing diurus melalui indung bapak sia ku aing dibere rezeki, haju sia bisa neangan rezeki sorangan. Tak, sia padahal mah menang ti aing, disehatkeun sia, dikawinkeun sia ku aing. Dibere bisa beli motor, dibere bisa beli mobil panang aing, tapi kunaon ketika ku aing digerokeun tina salat sia ngabalieur bae. Aing greget teh, sa ieu teh, ka sia teh digerokeun ku aing teu daek, aing karunya ka sia, ku aing dikanarakakeun heula. Entek urang engke nuhun atuh Gusti dikanarakakeun. Nek wae itu dek mana nah ieu lamun otakna urang sampurna, ngadenge suara azan cepat. Tapi lamun kurang sampurna akalna, bahkan akalna teh hampir eueuh. Ieu mah kafir nu hampir eueuh mah. Nu teu sampurna urang iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah ketika ngadenge suara azan, urang teu melu. Tapi eta di Mekah mah heran jawara lumpat. Lumpat geus ditinggalin salat. Lebat teh komo santri mah asal ngadenge azan teh geus bunga geus di Mekah mah. Boga sameter bagi tempat yang salat geus luar biasa bunga. Di pikiran anak di imah ge aing getol wae cenah ieu. Tarang datang we ka imah. Masyaallah deket masjid ge aya nu 2 tahun teh ke masjid teh haji eta. Kurang cikupa eta. Ya Allah ya ku hese-hese aya naonan awak kurang ya. Aya naonan awak kurang. Ja waliullah mah getol jasa, ja ulama sholihin mah getol. Itu urang teh neuleuh ka para wali Allah, neuleuh ka sholihinnya mah getol amat salatna. Bahkan memeh salat memeh waktu teh geus kieu bae boga wudunya namanya kelantas bae. Berarti seakan-akan nya nungguan waktu salat atawa nya diuk bae di kursi. Eta teh diuk teh aya maknaan, teu ngedeng teu sare, tapi diuk bae neuleuh nya jam 10 menit deui ka zuhur. Diuk bae nya bari ngaroko malam. Eta maknana gede jasa diuk eta keur ngadagoan asupna waktu salat. Masyaallah. Eta mun paeh geus ka sorga. Mun paeh teh geus ka sorga, urang mah teu boga perasaan kumaha, urang neuleuh jam 12 kurang 10. Sare kadok cek urang teh dahar jang geus.
Yuk, bae urang bari ngaroko bae lengket. Nana eta keur ngadagoan asup waktu salat teh kanyawan ban urang. Eta teh kanyawan. Aya deui nu kieu di Cikuga malah di sore ya, jam 10. Oh, jam 12. Tuh, asup tere-tere nya. Sia yang saya eta lah ya. Apa majikanna ke mun azan ulah digudangkeun nya. Paruyang aya kakak ieu. Ih, ban kitu amat kaji paruyang saudangna bae lah. Itu padahal eta mah tolol teh mah. Hebat kan tadi teh. Tadi radio bae di kursi teh. Kalau menyen kopi lah kopi majikan. Supaya kisi ngopi. Ingkunan naon ngadagoan waktu salat teh 10 menit deui sedeng baren aya baren 3:20. Waduh, ketinggalan. Eta bari dieu we ge eta ngadagoan waktu salat eta mahal waktu. Hebat jasa ta waktu pake ngadagoan salat. Ya Allah, ya Rabbi. Eta penting teh bae jam 4 salat ieu dieu bae. Haji, kamasuk ke nungguan salat teh lah dieu bae lagi. Mana mahal. Eta kreup bae udang jam 7. Nah gitulah iya masalah azan. Jadi urangnya kuari horenganan dimimpian azan di Madinah hasil daripada ngimpi 3 sahabat. Kemudian ditambahan kursi dina Bilal maka as-salatu khairum minan naum dina sujud dina subuh. Kemudian ditakrir ku Kangjeng Nabi ane ditetepkeun tinggal asup ka Indonesia ka dieu teh wali sanga dakwah di samping azan make tongtong make bedug. Ieu wali sanga ieu bagawean wali sanga ieu. Wali sanga ieu mah ieu nya azan nya tongtrong nya bedug. Ini si tongtrong heula, baheula tongtrong. Tah, teh dibedugan ku wali sanga teh. Lantaran anu gitu ngamunazoroh. Hei, eta teh bagawean Yahudi baheula. Ya. Wali sanga mah dijawab, mun tongtrong doang kagawean Yahudi pan ieu mah make bedug. Itu bisa kan mun tongtrong doang eta haram, ieu make bedug. Jadi teu naon, tangan bedugna ge nu sabelah. Ulah anu di dieu ayaan di dieu ayaan, lantaran nu di dieu ayaan mah lain bedug, kendang ngaranna. Sama Cecep Supriyadi tah masuk ka ditu. Nah, teu meunang teh haram, bedug beus sabelah doang tah, make tongtrong make bedug rencap. Geus mantes tongtrong, bedug adan. Ieu pagawean wali sanga. Terus eta ngatuari. Bisa dileungitkeun Surabaya, Semarang, Banten, tetep bae aya kontrong, aya betul. Muhammadiyah anu paling gregeteun jasa mah ti Kangjeng Nabi na jeung teh. Cek Muhammadiyah ti Kangjeng Nabi na ti Kangjeng Nabi mah aya azan hungkul. Cek urang bener teh ti Kangjeng Nabi na tapi ieu ti wali-wali sanga. Geus, siap teh make bedug teh make tongtong, aing mah geus make bedug make tongtong, bahkan ku aing geus ditambahan bedugna lantaran siapna ulahkeun ke bedug, bedugna ku aing 12. Tak di Banten mah 12 bedugna. Iku gregetna ka Muhammadiyah. Ku gregetna ka Muhammadiyah ketika Muhammadiyah ngomong, "Hei, bidah eta." Ka dieu sia ditakol ku bedug nu leutik sia. Hah, can nu gede ye, nu leutik we heula. Entak lompat cenah. Leungit hiji aya 11 cenah si aing we. Jadi menang para wali teh bedug teh tetep teh bisa dileungitkeun sebab hasil dakwah para wali datang ka kali. Kunaon eta para wali kos kitu lantaran baheula teh ku azan teu kadenge. Ku azan teu kadenge sedengkeun jelema ka sawah, jelema ka ladang, jelema ka leuweung, jelema ka gunung. Ku azan teh teu kadenge aya keterbatasan suara paling mah suara 20 meter. Allahu akbar, Allahu akbar. Cak para wali teh ye teu kadengean ieu. Nyen tongkrong di bedugan. Nah, memena tong tuh. Kadenge kan keur ditawahkeun. Bareng keur macul teh tah bala tongkrong. Istirahat lah urang di galon dah kadenge tongkrong. Alhamdulillah. Beres tongkrong macul deui teu salat. Tolong. Nah, itulah jadi kadenge, nu di sawah kadenge, nu di rumah kadenge, nu di ladang kadenge, nu di leuweung kadenge, nu di gunung kadenge, suara tongkrong jeung bedug langsung pacul di barawa, nu di pasar segala rupa, baralik ka aing mah di jalan kadenge suara Allahu akbar, Allahu akbar kadenge. Tuh Allahu akbar, Allahu akbar. Awalnya tongkrong heula mantak sebutan. Geus tongkrong kencan teh.
Lain geus azan tadi urang lain. Lain kabeh di tongkrong can. Tah, jadi jangan ditanyakan tongkrong. Jadi sanajan ditipu ke kurang ka jelema eta mah tongkrong tongkrong tah. Teh ada ya masalah seperti tongkrong we. Eta teh lain lalagaan para wali datang ka mengakar ka anak incu urang. Dakwah para wali maka tongkrong jeung maka beduk geus kadenge ku sia tongkrong, geus kadenge ku sia beduk lain adzan ngomong naga tongkrong jeung beduk. Nah, kabelah dieuna teh dipermasalakeun ku Muhammadiyah. Ya, tetep NU mah make tongkrong jeung beduk. Muhammadiyah mante geus berlawanan terus dihijikeun lah ulah jadi perlawanan ja maksudna mah ngajak-ngajak kene. Alhamdulillah, teu masalah geus dipermasalakeun deui ku ari. Jil ngamasalahkeun. Apa itu tongkrong? Eta Amerika gregeteun ada. Itu apa itu? Yang ngagayot-gayot di masjid ah? Haetan, mantap kuari Amerika gregeteun jasa ka tongkrong. Di masjid nyarieun tongkrong bener. Asal Amerika gregeteun dieun urang. Kuari teh Amerika teh gregeteun jasa ka tongkrong. Lantaran lain ka tongkrong lah makna tongkrong na tanyana. Aing greget teh cek Amerika asal tongkrong jelema hararudang. Asal tongkrong jelema hararudang. Salat maksudna berarti tongkrong lah ya. Nyane ngahajar tongkrong nah. Make Muhammadiyah, make Persis, make Jil. Nggak boleh itu. Nggak ada dari nabinya. Tetep baik, orang tetep baik. Make tongkrong, make nih. Okos iya, ayo Jumat ya, make non kadang-kadang tongkat ya. Berarti itu nah. Lain padahal ayat di kangjeng Nabi ngan dikaburkan ke Muhammadiyah. Lah gua iki make bae tongkat urang. Mun aya Muhammadiyah nanya, di kangjeng Nabi nah, jangan eta. Jangan nyolok mata sia goblok. Saya aing mah. Kabur sia, pokona mah geus moal dilayanan ke dalil gua itu. Nah, deuleu ku sia geus beneran kan. Tah ieu, jeung mata sia mah geus. Ini beres. Eta keur carita sompralna tapi maknana luar biasa nya. Nah ieu Ki Bilal harita titana kaluhur maksudna naon? Elak supaya kadenge. Nu mantak minantu Syekh Nawawi dinajihun ialah nyeun make sompok can asa peker kaleng dibentukeun ku asa peker kemudian kabelah dieuna teh diletikeun terus di dieuna aya paranti suaraan nyana lamun azan gitu Allahu Akbar Allahu Akbar kita ku Syekh Nawawi eta ku kitu teh can asa peker tadi zaman Syekh Nawawi. Eta geus kitu tah maksudna supaya kadenge atuh kuari naon sepena sampai kerja aya. Tah eta teh mantep anu ngaharamkeun ka sapeker teh teu kaharti sebenarnya mah teu kaharti make jeung ngaharam-haramkeun segala pena eueuh ti Kangjeng Nabina. Lamun dalil eueuh ti Kangjeng Nabina lain sapeker mah aja mobil ge eueuh. Ye, eta amat ieu nu patali jeung hukum atuh ngadalilan teh. Bantak ditangtangan, lu ngaharamkeun ka speaker ku ahli Bukhari padahal di Bandung ditangtangan eueuh tai-taina eta. Komo hidup namanya. Komo Gus Dur mah ketika aya pasul masailian kemudian diusul tuh nggak speaker nyana seri udah enggak usah. Udah sono aja katanya ke Cianjur aja. Kamu kalau ngaharamin ke speaker diamnya di Cianjur sono. Ya eta Gus Dur udah ngomong, udah diam di Cianjur jangan kemana-mana kamu di sono. Eta bahasa Gus Dur kumbung-kumbungna bahasa eta mah cek nyana teh atuh mun cara bahasa urang mah naon kitu ngaranna tuh hirup teh ngan saukur sakuak doang katurban ku batok kitu atuh deuleu batur. Saya sejarahna di urang Syekh Nawawi nita berarti supaya kadenge kan suarana kadenge teh Allahu Akbar kuari mah tulis teu kudu make kos itu make sampai kerbae. Kita aki-aki ya Allah Akbar Allahu Akbar kadenge la ilaha illallah la ilaha kadenge batuk-batuk gitu kadenge kudu hese-hese jangan salah aja iya tuh Masya Allah mantap kabalinger jelema ieu ngaharankeun sapeker kabalinger. Adapun kaditu ngagunakeunana teh mah tergantung alat mah kumaha maklutna panjang caritana atuh. Geus berarti alat mah kumaha nu ngagunakeunana.
digunakan karena haram jadi haram, digunakan karena sunnah jadi sunnah, digunakan karena makruh jadi makruh, digunakan karena wajib jadi wajib. Ya alat di kos itu. Wari aya berjamaah sa masjid, suara imam tekadenge ka tukang, masjidnya gede, kira-kira 1/2 hektar atau 1 hektar. Pada tetap kudu bareng. Allahu Akbar ruku. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Urang tadi maka sapikeun teu gadukung bisa-bisa imam mage sujud nu di tukang macan ruku-rukuan. Dari sama engke imamna geus 2 rakaat ieu masih nangtung keneh bae. Ayo coba satu maka sapikeun jadi wajib maka sapikeun jang nyeragamkeun ieu ruku ieu sujud masyaallah poe hese nya hese teh satu waktu kurang lobaan salat Jumat kemudian sapikeun pareum pas salat Jumat bener bae imam mah nu dia hareup mah geus sararujud anu di tukang maka karak ruku kesulitan. Entar aku daya tampil seorang, tak urang salat lobaan dia karena di Mekah. Kemudian gitu parem ieu na ieu, naonna karang-karana speakerna kudu aya nu jadi mubalig. Urang jang ngeragamkeun. Allahu Akbar. Imam teruku. Sami Allahu liman hamidah. Lamun urang bisa bari salat ulah niat ngabejaan, niat zikir, silakan. Tapi lamun urang niat ngabejaan batal. Kudu kumaha tuh, kudu nuhun teh salat. Kudu teh salat bareng teh salat sih. Acak-acakan tuh, nyana di sisi lagi. Teh salat kana mah di sisi lagi. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ya sadaka jeung teh salat ieu. Una ganjaran tuh una ganjaran. Orang udah ngeri-ngeri kok gak masalah. Ada masalah sama kambejaan baturnya nanti sholat. Allahu Akbar. Ya, imam dia lah, tapi nyana nelekan imam. Kayaknya nyana nasa naik nyana, imam kemana nyana kemana deh. Masya Allah, teman-teman di Madinah, sejarah ragu deh. Ayat nanti sholat mau balik deh. Coba kita lekin, perhatikan. Boleh untuk memperhatikan. Ayat nanti sholat, jangan nanti sholat, jangan ngabejaan doang, aki-aki kan. Iya, baik di luhur teh, sejen salat jangan teh. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Jangan cula-cula. Iya, orang gandan iya. Manusia lah iya. Coba kayak mau Madinah sekali-sekali waktunya nanti sholat emang bener. Mending gula sholat daripada sholat niat ngabejaan batal jangan sholat mending kos urang imam salah subhanallah lamun urang niat ngabejaan atuh batal urang menyakir sholat aya ngabejaan kudu niat zikir lamun kurang-kurang mah bapak urang jadi batal begitulah nya iyalah masalah azan. Jadi ternyata hasil mimpi ditetapkan ku Kangjeng Nabi, dipraktekkan melalui Ki Bilal, ku Kangjeng Nabi ditita suarana anu bagus turnu panjang, ulah make kuruna kronik takte-takte jeung terjaat, kemudian deui eta sakadar makruh, di samping eta ditambahan ku Ki Bilal as-shalatu khairum minan naum. Jelema anu henteu daek nyamperkeun azan atua ngejet dagek temenang dijieunkeun pemimpin. Gaduh putra diantarana ialah Qabil sareng Habil. Kangjeng Nabi Adam seluruhna gaduh putrana adalah tis'atun wa salasuna 39. Boga anakna 39 Kangjeng Nabi Adam. Dunia sakil legana diesian ku 39. Sedengkeun ablag-ablagan sepi meureun dunia eta. Kakarak Kangjeng Nabi Adam, Siti Hawa, haju anaka. Ngan ari Qabil mah, Qabil eta cak sariwayat mah lahirna di sorga. Ari Habil mah lahirna di dunia di dia di bumi. Cak sariwayat Qabil mah Qabil eta kelahiran sorganya nama tah. Qabil Ari Habil mah kelahiran bumi.
supaya rada cepet Gusti Allah teh ngalobakeun makhluk maka ngalahirna ieu Siti Hawa sakali lahir sajodo dua-dua lalaki awewe lalaki awe kitu bae tah sajodo tah kabeneran Qabil mah ngajodokna ieu jeung hiji awewe nu ngaran Iqlima gelis ai Habil sajodona jeung Labuda rada kurang gelis modal berbes lah gitu rada kurang gelis sedangkan instruksi ti Gusti Allah kawin teh silang disilang kawina lamun tadi Qabil ngadulurna ieu adalah jeung Iklimah tah si Iklimahna kudu kawina jeung Habil anu tadi kaluarna ngajodokna teh jeung Labuda tah Labuda kawina teh jeung Qabil jadi disilang-silang anu pertama lalaki awewe nu kadua lalaki awewe tah lalaki nu kadua kawin ka awewe nu pertama lalaki nu pertama kawin ka awewe nu kadua kitu bae tah silang ulah dikawin kuno babarengan jeung ngalahirna harita jadi teu meunang bareng jeung kembaranana etalah hukum di zaman Kangjeng Nabi Adam alaihis kawin dipersilakeun geus aya instruksi kawin cuman instruksi hukumna kudu disilang teu meunang jeung kembaranana eta hukum mulai tadi dijatah lantaran begitu diinstruksikeun kawin umur kakarak 20 tahunan kabeh ge instruksi ti Gusti Allah kawin seperti eta sak ti Qabil kakakna ngeunah bae sia Habil dikawinkeun ka kembaran aing geulis da mapan ayeuna si bae kawin ka kembaran sia ieu dideuleu atuh kulit ya berebes lah cak urang berebes emang anu geulis gitu di berebes tah eta kos kitu tah jadi kurang naon gitu amperna kurang naik Qabil jol we iblis datang ka jero hatena mulai ta iblis ge pan diusir di sorga leuwih ti heula pan iblis wah ini cak iblis makanan jual asup ka jero hatena bil siapa pan kelahiran sorga sarua jeung aing mulia urang atuh Habil onam kelahiran bumi India urang mah lain deui mulia tuh nu mulia ulah sok kawin kanu jore penghinaan engke nu timbul tetep mulia mah kudu kanu geulis bae mun kawin kanu jore mana teh engke jelema jeung ka kadituna anak incu Qabil mah kawinna kanu jore tah eta kan isin tabil cak juri ya pugu cak yana teh atuh pugu embung ieu ge eta mah abah ngomong cenah hukum ti Allah eta bohong sebenarnya mah eta bohong eta eueuh ti dituna eta mah kabisa abah bae abah teh deudeuheun ka Ki Habil ka adi sia nu mentek dikawinkeun kudu ka kembaran sia nu geulis ai sia nu kakakna nu kelahiran di ditu kudu kawin ka adina Habil eta teh lain ti Gusti Allah kajen kukumaha ge bibisaanan bapa sia Adam ngaranna instruksi ka ditu demo apa kan itu kamari kan demo ke Jakarta demo pugu ye ge cak Qabil teh aing tetep bae embung kajian kukumaha ge embung bae beja ka abahna bah naon Qabil ubah abah bae ieu nu bener ieu utar atur nikah ieu ari kitu instruksi itu Gusti Allah asal teu adil ieu kos kieu ieu manya ai kula dikawinkeun kanu kurang geulis ari Habil dikawinkeun kanu geulis ta ieu teh akur kos kieu teh lain ti Gusti Allah kajen kukumaha ge kadengen ku Habil cek Habil teh Qabil ulah kitu aing mah ja andai kata aing titah kawin kanu jore aing mah daek bae
namun bener-bener instruksi ti Gusti Allah aing mah geus kumaha Allah bae lantaran dia moal kembali hidup di dunia engke ge urang bakal baliknya ka Allah darah sia ngomong sangeunahna bae geus bae we ieu mah bohong ieu lain ti Allah ya kajen gugum lain ti Allah ieu mah kajen ti Abah ieu mah emang Abah bangka warah ya mulai ta eta lamun sok ngerekan Abah teh eta mimitina tah tidinya tah di Cikubaya duaan tah sok ngerekan Abah teh ieu Masya Allah mulai tidinya cak Kangjeng Nabi Adam ita amarallahu Allah marintah ayu zawija Qabila labuda ukhtabil wa zawija Habil yaqlima ta eta teh instruksi ti Gusti Allah cak Kangjeng Nabi Adam anjeun Qabil kudu kawin kala budak dulur Habil kudu kawin ka dulur itu Qabil ngaran iklim instruksi Allah teh bisa cak Qabil kajian kukumah kula mah embung kajian kukumah tetep kula mah sakali embung sebab ieu kula mah teu percaya bahwa ieu teh hukum ti Gusti Allah teu percaya mulai kakarak aya sakituan ge hukum Allah geus ditentang cek urang mah tuh kakarak tarurun ti sorga pan mah tah saeutikan keneh jelema teh atuh matak naon narurut ka Kangjeng Nabi Adam henteu tanggeus mulai henteu nurut ya Allah terus bae iblis terakhir lepas ti Qabil ieu mah kajian kukumah kudu selesaikeun masalah ieu selesaikeun ieu mah lamun terus-terusan kieu pan isin ka kadituna ieu isin urang engke banyak Qabil kawin jeung nu jore aya Habil kawin jeung nu tah eta isin gengsi ieu gengsi urang mah panturunan sorga oh moal aing moal kajian gua tetep bae teu hayang aing mah ajeun geus kieu kumaha kajian kumaha ge urang pokona pas ini bae heula tah tidinya Qabil mikir pas ini unggal poe sakumaha ucing jeung anjing asal kapangiwang kaki Qabil teh kaki Habil teh tuntutanana Qabil luar biasa lobana Qabil mah kakakna Habil adina Habil mah nurut bae aing lah kumaha bae sabodo Allah nu penting mah urang mah ibadah nuturkeun aturan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran terus-terusan memuncak permasalahan teh tah kuari mah diinstruksikan kieu ayeuna mah kieu bae atuh nyieun korban lamun memang bener-bener ieu teh kitu menang ti Gusti Allah maka engke aya tandana mun maneh teu percaya bahwa ieu teh instruksi ti Gusti Allah sok nyieun dumadeus maneh ka Gusti Allah taqarrub ka Gusti Allah sapopoe maneh mah ieu Qabil cak Kangjeng Nabi Adam teh kunaon teu inget ka nu nyieuna ieu tuturkeun Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah moal kebal hirup di dunia tuh deuleu Qabil tuh Habil mah nurut jasa adina kabeneran nurut kakana kurang nurut datang ka kuari teh kakak sok rada kurang nurut teh heran orang-orang ati dituda eta ya Allah eta kos kitu yes nyieun korban kuari mah nyieun korban naon nu dikorbankeun ku maneh Qabil ulama supaya Gusti Allah narima ka kula deuk korban lantaran kula mah petani hasil tani bae ayo gerak kumpulkeun maneh Habil naon kula mah lantaran pangangon embe kibas kula mah cirina naon cak Qabil ieu bahwa korban ditarima ku Gusti Allah jeung teu ditarimana engke cak Kangjeng Nabi Adam lamun ditarima bakal turun langsung ti langit seuneu set engke ngalahap anu ditarima mun anu maneh Qabil ditarima bea engke garing dihakan seuneu dilentab seuneu lamun nu ieu anu ditarima nu kono Habil nu embe beak seuneu kitu bae oke cek nyana jadi geus ya dikumpulkeun kunyana harta-harta hasil tatanian nu dikumpulkeunana hasil tani mun pare nu pangjore nu dikorbankeun teh
lamun gandrung anu geus pangjorena korma anu pangjorena dihiji-hijikeun bangsa anu bakukulna eta dikorbankeun ari nu bararagusna mah ieu dipake ka hook kunyana jang ditumpuk-tumpuk harta jore ari Habil mah begitu dikorban teh wow neangan umbe nu puang gedena jeung nu puang bagusna dipandian kunyana ieu nu jang Gusti Allah mah ieu korban ka Gusti Allah lintakan nu puang gedena puang bagusna puang lintuhna jadi beda karakterna ai Qabil mah kos urang Cikupa nu pangjorena bae ai Habil mah kos urang Cilongok nu pang bagusna bae sia cek urang Cikupa tak eta kos kitu kayana tenan bek teu kebal langsung turun seuneu tet neong itu turun seuneu cak Qabil pasti nu aing nu dilentab ka jeung ku komal ge pasti nu aing mun aing nu dilentab berarti aing kawin jeung nu gelis mun aing kitu dilentab berarti ieu teu beres urusan ieu turun seuneu ka dieu ka ditu aing nu dilentab embe plek seret bawa ka luhur teu aya tinggal ieu bae korban Qabil hasil tatangin hasil tani nu jarore teh teu dilentab ku seun tuh cak Kangjeng Nabi Adam nu ditarima nu mana nu ditarima nu mana cicing bae Qabil teh gas udah loba omong cak Qabil teh abah gua ari cenah rencana ka Mekah mah eger ka Mekah ka ditu atuh eta ka anak ka kolot kos kitu eta eger ka Mekah mah isi rek naon tuh di dieu mana naon kula mah padahal boga rencana abah ka Mekah adi dibunuh sia ku aing jadi aya abah aya keneh mah embungeun nya ge rada kagokeun kira ka Mekah ditungguan nyana nungguan abah na ka Mekah dah sekian bulan berangkat Kangjeng Nabi Adam ieu adalah ka Mekah Qabil tenang geus eueuh sasaha ngan jeung Habil doang berikut dulur-dulurna jadinya lah mulai nyana dendam kesumat hasud anu luar biasa di jero hatena hayang ngabunuh Habil iyalah cerita eta dicaritakeun ku Gusti Allah dibejakeun ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naon ieu nu matak dibejakeun tah kamari Yahudi kamari musyrikin munafik teu percaya ka Kangjeng Nabi ulah kaget Muhammad munafik teu iman ka anjeun musyrikin nah musuhan ka anjeun kapirin ngamusuhan ka anjeun cikene nu kamari dicaritakeun teh ngamusuhan ka anjeun horenganan baheula ge takarak ge turun ti sorga ka dunya ieu anak incu Kangjeng Nabi Adam anakna sorangan Qabil geus boleh teu percaya ka Kangjeng Nabi Adam geus teu iman ka Gusti Allah malah ngabunuh adina nu ngaran Habil dicaritakeun ka Kangjeng Nabi abeh Kangjeng Nabi ieu tenang tentrem adem sebab lamun teu nurut jelema ka Kangjeng kemudian Kangjeng Nabi na teu dihibur manusiawi kan Kangjeng Nabi sifat kemanusiaan apa aing teu diturut aya kitu mah aya dongeng-dongengna tah Kangjeng Nabi Isa ge teu diturut jaheueuh tuh Kangjeng Nabi Adam ge teu diturut jaheueuh atuh kong aing abeh kitu entek tenang Kangjeng nah ieulah didongengkeun ku Gusti Allah melalui ayat watslu bacakeun ku anjeun ya Muhammad he Muhammad alaihim atas kaum anjeun baheula dibacakeun ku Kangjeng di Madinah terus disampai-sampaikeun ku umum ku sahabat disampaikeun ku tabiin disampaikeun ku atbat tabiin ku ari poe Minggu disampaikeun ku ari ku urang kadenge ta dongeng eta teh ta ieu ayatna bacakeun Muhammad ka kaum anjeun naon nabaab Nabi Adam berita anak dua Kangjeng Nabi Adam alaihis nu ngaran Habil jeung Qabil caritakeun bil haqi kalawan sabener-benerna il qurba qurbanan waktu Qabil jeung Habil ieu diperintah dumadeheus ka Gusti Allah
nyin kadeus nyin kadeus nyin takrub melalui kurban ilallahi ka Gusti Allah nu dilaksanakeun ku Habil makibas Qabil mah hasil tani yakni zar'un patukubila min ahadihima ditarima na ti salah sahijina hungkul nyata nu ditarima nu Habil ari nu Qabil mah teu ditarima walam yutaqabbal minal akhar kasimpulanana korban Habil mah diterima cirina dilahap seuneu Qabil mah teu ditarima cirina aya bae di dinya teu robah-robah ti dinya lah mulai Qabil bendu ka Habil nyimpen di jero hatena hasud anu luar biasa nungguan Kangjeng Nabi Adam munggah haji teu Kangjeng Nabi Adam munggah haji ngaharep Qabil ka Habil abah geus eueuh emak geus eueuh tinggal nyana bae Habil aya naon ka dieu aya naon cak Qabil la aqqa tulan bang aing bakal ngabunuh sia bunuh sia ku aing cak Habil qala 5 kok main bunuh-bunuh bae emang aya naon mana kurban mana mah diterima kurban aing henteu ki atuh teh urusan Gusti Allah tamah cak Habil teh innama yataqabbalullahu minal muttaqin nu ditarima teh jelema anu sieun ka Gusti Allah mukmin muttaqin ditarima aing teh ditarima teh mah tuh urusanna kurang takwa berarti teh mah ulah ngabunuh kula ka Gusti Allah kan teu bisa gara-gara sia aing bogor mah buluh sia ku aing geus bebeneran ditutur-tutur bae geus diagag-agag bae geus dikieu-kieu bae leungeun cak Habil cak adenaka dengan bahasa anu lemah lembut ka laim basatta iyadaka ma laim basatta ilayya iyadaka litaqatulani ma ana bibasiti yadiya ilaik li aqatulak bahasa lagi daheun Habil ka dek ngabunuh bae jak kurang mah ieu azan sararieun jasa ka Gusti Allah lain basatta yakin pasti nyata lamun kakak ngagerakeun leungeun kakak manjangkeun leungeun kakak ngulurkeun leungeun kakak deuk nampiling ka kula kakak deuk nyabok ka kula kakak deuk kabunuh ka kula ma ana bibasiti yadia ilaik kuring memual kudu males uluran tangan kula memual nyabok ka kakak kula memual ngabunuh di eueuh saeutik terbersit di jero hate hayang ngabunuh eueuh saeutik hayang males kakak ngabunuh kula mah deuk cicing bae kakak nampilih kula mah cicing bae kakak deuk jawab kula mah cicing bae pokona mah kula memual ngabunuh sama sakali silakan kumaha kakak bae lantaran ini akhafullaha rabbal alamin sieun jasa ka Allah eta Habil mah bahasana anu luar biasa inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik fatakuna min ashabin nar cak Habil teh asanyana kaula teh ieu adalah sieun jasa ka Gusti Allah lamun sampekeun ka kakak ngabunuh ka kula atuh meureunanan seakan sing kuring teh kula teh ieu berharap kakak teh ke bakal balik ke akhirat teh mawa dosa kula jeung dosa kakak sorangan memeh ngabunuh kula ge kakak geus loba jasa dosana ditambah jeung dosa ngabunuh ka kula duanana dibawa ku kakak engke kakak di akhirat patakuna min ashabin nar atuh engke bakal jadi ahli neraka tah ieu bahasana luar biasa aya bahasa inni uridu an tabu'a sanyana kaula ngarepkeun kana yen babalik berarti boga harepan lain boga harepan lantaran eueuh maksud males ngabunuh seakan kos nu mengharap nyana teh dibunuh lain mengharap dibunuh urusan dibunuh mamangga kumaha kakak ngan kula henteu ngamaksud dek ngabunuh lantaran Kangjeng Nabi ge al-qatil wal maqtul finnar jelema nu ngabunuh jeung nu dibunuh sarua pada asup ka neraka lamun anu dibunuhna boga niatan hayang ngabunuh mantak Kangjeng Nabi teh al-qatil wal maqtul finnar nu ngabunuh jeung nu dibunuh asup ka neraka
cak sahabat Gusti Rasul anu ngabunuh maka harti ka neraka anu dibunuh panu dibunuh ge nyara teh lamun imkan mah hayang ngabunuh oh jaheunya nyara ge ngan eleh bae gelutna kulantaran eleh kabunuh jangan lagi hayang ngabunuh hayang malas ka eta dumadak al-qatil wa maqtul pindah Habil mah eueuh maksud ngabunuh kulantaran eueuh maksud ngabunuh dengan bahasa anu lemas disebutna al-kalamul jami'ul mani muncak ahli dilagah mah nu mantak bahasana inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar geus pihartieunana aduh kakak lamun kakak sampai ka ngabunuh ka kula jakula mah moal ngalawan teu hayang ngabunuh deui ka kakak atuh engke berarti kakak teh mun bali ka ditu teh mawa dosa dua dosa kakak memeh ngabunuh jeung dosa kula atuh engke di akhirat meureun pinuh ku dosa mangga sakumaha kakak bae kula mangan sakadar nasehatan doang sia ngomong ke situ balangan nasehatan sakadar wah ini teu bisa diomong ku kumaha masya Allah tah gitulah akhirnya kumaha dah langsung ditikem sanggeus sadikit tikem bingung aing ngabunuhna kumaha ieu can aya pembunuhan pan harita can aya pembunuhan cara ngabunuh ngaleungitkeun nyawa artina ieu ku sabab dikubahakeun lah bingung dijotos besi teu bae digebug besi teu bae dikumahakeun ieu dikumahakeun bingung nyana mikiran ngabunuh ge bingung lantaran can pernah aya nu ngabunuh pan harita mah manusia pertama nyana eta anak Kangjeng Nabi Adam anu ngamimitian dek ngabunuh datang ka ngabunuh ge bingung kumaha carana ngalamun bae Habil geus aya bae di sisi dicekelan bae kieu dek dibunuhkeun bingung cara ngabunuhna kumaha cara ngabunuhna sok iblis asup deui ka jero hateun aya sia bodoh-bodoh teh Allahumma ya qadiyal hajat aduh kumaha hajat cenah anu dibunuh ya pernah manusia kakara kayak burang doang ngomong aja di jero hate jeung iblis ya kada ilekeun ya cat bae iblis teh keluar nu hiji tek hareup ngarupa nya jeung iblis tu saja gelut dia barang gelut nu hiji dicekel tek dikahadapkeun terus jokot batu digebukeun buak kana huluna oh tak kitu ngabunuh mata jadi dicontohan ku sakadang iblis masya Allah tuh gitulah Qabil teh oh jaheu babarinya eta iblis nu hiji pae kakara pae geus pae nah Habil ku aing geus bisa sebab aing geus kuliah aing kuliah ngabunuh aing geus disaha kuliah ngabunuh nangis aya dosen iblis langsung bae nurutan iblis jadi diperagakeun ku iblis cara ngabunuhna mantak cekel tujahkeun langsung liak nyokot batu nu gede diangkat ku Qabil gejretkeun kana huluna gujret geus syariat masya Allah gitulah bakal jadi ahli neraka wa zalika jazaa'ul zalimin nyana jadi ahli neraka babalas jelema nu zalimah tidinya lantaran keheul jeung keukeuh bae hayang ngabunuh fatawaat maka ngagoda zayanat ngahiasi lahu ka Qabil nafsahu kana nafsu naqatslahihi kana ngabunuh dulurna nu ngaran Habil diperagakeun ku iblis faqatalahu maka dibunuhlah ku Qabil Habil dengan cara diperagakeun kos sakumaha iblis fa asbaha minal khasirin barang geus bae ngalangsa lantaran iblis kalaluar tina hatena ditinggalkeun kabur malah kadenge kaburna ge hayuh sia cilaka Qabil cak iblis kan cilaka sia Qabil cak iblis aing geus teu tanggung jawab aing ge ieu doraka setik di sorga turun ke handap baheula kalantaran teu percaya ke Adam aing dilaknat ku Gusti Allah sia ku ari termasuk laknateun Allah aing teu tanggung jawab kumaha sia bae Qabil ceurik di dinya kadung ditangkep ku nyana aduh hadi cang nyana ditangkep ku nyana masyaallah ieu aya ku kieu-kieu teuing
ditangkep kunyana bari ceri nyaah jeung dedeh diciuman geus payat kakak de kudu kumaha ieu teh kudu kumaha jelema geus Kangjeng Nabi Adam Siti Hawa ka Mekah adi-adina jararo tinggalnya na doang duaan ditangkep kunyana geus dibunuh lantaran iblis tak kalaluan mana teuing luar biasa sedihna Qabil harita neuk minta tulung ka mana ngan sakikituna jelema dibabawa kunyana dipapanggul kunyana ku dedeh jeung nyaah dedeh jeung nyaah dipanggul tok ka Masrik 60 km mamanggul bae dipanggul deui ka Magrib 60 km bulak-balik lantaran dedeh jeung nyaah masyaallah kudu dikumahakeun atuh ieu adi diciuman deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui eta sakitu geus luar biasa 40 poe cak sakol maki kituan bage iblis asup deui geus dibunuh mah ulah sakaduhung-kaduhung moal hirup deui kajen kumaha moal hirup deui kudu kumaha tuh ieu kalanjutanana fab'asallahu ghuraba wallahu a'lam